Mar, emang be orang tak itu apalah kus kemana? Emang jaya kuat ngomong bae. Kanyaho imong jaya kay kaing maran bae. Imong ngemakit tuh tanah. Coba kurang nyala. Ayo teh orang kamu orang dulu. Iya, reng ngomong bae. Ayo, iya mamar terkadang derajat kieu kumbe urang. Iya, aduh, iya kumaha Mang Jaya bisa marah di bae mah. Jauh ojeng urang minta hampura bae ka Mang Jaya. Ayo. Yuk. Itu mah budak janun di tangan Mang Jaya bae keur kemari. Weh budak, sieuna kumarana sia? Dek ka saung Mang Jaya, anterkeun yuk. Aing teu nyaho. Ayo, sia di tangan bae keur kemari. Mang Jaya. Ayo nahan budak. Jangan. Tak budak tak pentampura ka Mang Jaya. Coba si radio ke dia ya, coba. Laju, emang kunaon yang dihampura segala. Ya iya mah sana teu boga salahna naon tapi yang minta dihampura naon teh yo. Emang Mang Jaya teu nyaho, dangder Mang Jaya beak. Lah tuh ai Mang Jaya mah mentengah hampura bae lah teu papelakan ieu. Digegel embe tulis teuing ngomong kuduna kitu. Ngeun aya ngeuna, ieu keur dipelakan deui bae nu hade ieu nya mun ngangon deui. Mang Jaya mah moal nyaran jadi kitu kadeuleuh mun beak mah teu kitu deui bae dicarekanan ampreka. Oh tuh nya imah minta hampura bae nya. Sia kunaon repeh bae teu minta hampura ka aing. Pan sarua bae meureun be sia ge mapal. Nu saurang mah minta hampura sia mah henteu. Oh, tuh Mang urang hampura. Ah geus dihampura. Ngeun nu hade ieu embe bisi mapal deui. Belegu. Oh tuh Mang minta hampura bae nya. Ah dihampura nya. Balik lagi Dasar nya. belegug. Dihampura. Belegug sia. Asar memang bego.